Sampurasun. Wilujeng siang pemirsa, patepang deui sareng abdi Fauzul Barok Abdi Nikita Aurelia Putri. dina acara Warta Ayeuna. Pemirsa, dampak kasus COVID-19 dirasakan di beragam profesi. Dengan saukur di bidang pendidikan, tetapi dirasakan oge ku sadayana. Salah sahijina ngahambat musisi anu sumber penghasilan tina manggung. Para musisi ngaharapkeun regulasi pasti. Naiknya kasus COVID-19 akhir-akhir ini jadi sababaraha daerah jadi dibatasi deui. Hal eta berdampak jadi ngaganggu ka sagala rupi kagiatan atanapi padamelan. Contohna nyaeta berdampak ka salah sahiji grup band di kota Bandung nyaeta Detik Duration anu terjadi angkat ka Bekasi kusabab pemerintah Jabodetabek ngeluarkeun di peraturan PPKM ketat. Wilujeng siang pemirsa tepangkeun nami abdi Satria Anggara di dieu abdi tos sareng salah sahiji personil band Detik Duration anu kaleresan nuju main di kafe daerah Bandung. Supados jelas hayu orang taroskeun langsung ka jalmina. Sampurasun sareng saha ya teh? Nama abdi Irkam Pratamsa selaku vokalis band Detik Duration. Oh, salaku vokalis gitu nya. Mohon. Kieu ninggal perkembangan COVID-19 anu nuju naik-naikna pastina berdampak oge ka Irkam sareng rerencangan. Tah, naon dampakna tuh? Kamari teh abdi sareng band aya proyekan ka Bekasi kusabab bulan ayeuna PPKM COVID-19 naik deui di Jabodetabek. Hoyong teh hoyong proyek itu diundur deui. Eta dampak bagi Irkam sareng rekan-rekan nu sanesna. Jadi ngaganggu gitu nya. Mohon ngaganggu. Nah, naha sangkan eta teh bet teu jadi. Nya ciga ayeuna teh PPKM di Jabodetabek teh jadi semakin meningkat. Jadi tidak bisa teu aya acara anu biasa dilaksanakeun di ditu. Jadi hoyong-hoyongnya orang sabar ngantosan keputusan anu saena kumaha salajeng kapayuna gitu. Yang terang gitu nya. Emang iraha eta acara dimulai teh gitu. Rencana teh minggon kamari teh atos mulai acara teh kusabab PPKM bertabrakan dengan acara project ieu nya hoyong-hoyong nunggu keputusan nu saena gitu. Terus ayeuna Irkam sareng grup bandna kumaha kapayuna? Ninggal situasi kondisi lonjakan PPKM sapertos kumaha upami turun nya alhamdulillah gitu proyek ieu tiasa kalaksanakeun sasarangan gitu. Oke, mung sakitu we hatur nuhun nya tos ngaluarkeun waktosna manggo Sami-sami. ngobrol jeung abdi. Mohon. Oke, hatur nuhun mung sakitu ti abdi salajengna mangga abdi nyangakeun deui ka studio. Lajeng ke Warta Salajeng. Pamirsa, dinten Rebo Kaping 2 Februari 2022, murid sacil dihebohkeun kusabab ayeuna murid anyar. Anu nyieun heboh nyaeta teu aya kabar teu aya basa kelas 11 IPS 2 jol ngadadak kedatangan murid anyar. Unikna, satu acan lebet ka kelas 11 IPS 2, anjeunna sempat kasasar ka kelas nu sanes. Muhammad Rifat Abdillah nyaeta salah sahiji murid pindahan di Sekolah Al-Masum. Anjeunna resmi jadi murid sacil di Kaping 2 Februari 2022. Tepatna dinten Rebo. Wilujeng siang pemirsa, abdi Argiani Rifa. Ayeuna abdi tos di lingkungan SMA Negeri 1 Cileunyi. Kaleresan anjeunna nuju aya di sakola oge. Supados teu panasaran, hayu atuh urang tanyakeun langsung ka jalmina. Leres sareng Rifat, Mohon. mangga tepangkeun heula ka pamirsa. Halo sadayana, tepangkeun nami abdi Muhammad Rifat Abdillah. Wartos nama Rifat teh murid anyar di dieu, nah bet ngalih ka dieu. Nah walaupun abdi tos ngerasa betah di sekolah nu ti payun, tapi abdi teh yang ngarasakeun sekolah sacil mumpung sekolah keneh. Da tos lulus mah abdi moal tiasa ngarasakeun sekolah sacil deui. Ti iraha ngalih ka dieuna. Di Kaping 2 Februari.
Ceuk Rifat, kumaha pamandangan mimiti ka sakola ieu? Ya walaupun abdi murid anyar di dieu nya, abdi teh tos ngarasa nyaman. Ya gara-gara rencangan abdi terus ngarangkul abdi ngajak ulin ataupun ngajak ngobrol. Mung sakitu wae hapunten tos ngaganggu wastosna. Abdi Argiani Rifa salajengna nyanggakeun deui ka studio. Rupina, sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku abdi Nikita Aurelia Putri Sareng abdi Fauz Mubarok. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kabayu. Hatur nuhun.